Pupujian nadoman maot yasana Tatang Sumarsono. Apan maot ngadodoho taya alesan mun poho najan nyumput buni jero datang na urang teu nyaho hiji mangsa bakal cunduk urang hamo bisa nanduk maot tara sanduk-sanduk sakicep urang ngudupruk nyawa maturaikeun badan ngan karingan ti pasaran dianterkeun ka kuburan nu ngajajapi leuleuyan ukur boe jeung asiwung geus kitu dirurub padung teu paduli pangkat luhung goreng amal mah kaduhung nu langgeng tapi kajaga anak soleh seuk ngadoa sodaqoh pikeun sasama jeung elmu